Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin para striker yang berbahagia. Striker dari Pak Ustaz. Ya. Yes. Kesal dia striker unggul ya nu aya. Backna tuh nu Araya ya. Kipat yang paling unggul. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing saha jalma nu dikersakeun ku Allah maka bakal dipasihan pemahaman agama. Aya tuh es coklat. BMS coklat. Aduh. Saprak ngawasan dari BMS coklat. Gara-gara si Makmul diracun. Diracun. BMS coklat. Still pointing at coklat. Oh, di bawah esoletan. Ya, Saya juga bobo yang ini mencari coklat. buba di bako. Jadi sawarna teh, jikalau Allah cenah sudah menghendaki kebaikan bagi seseorang, mangka eta pastinya hatena teh dibukakeun kanggo pinter dina masalah agama. Tapi bukan sekedar itu gitu ya, tidak hanya sekedar itu. Bakal dipasihan oge rasa cinta kepada ilmu cenah. Senang mendengar nasihat-nasihat yang baik. Kakak pisan. Berusaha mengamalkan ajaran agama tah eta, Bos. Tapi kumaha teh iman jelema. Ah, perlahan-lahan lah karena urusan eta mah urusan Gusti. Hati setiap manusia dengan gustinya. Betul, betul. Gua juga budak misalnya. Minggu ke gereja, Senin ke Jumat, ke Jumat. Ke satu. Ke madrasah, ke masjid. Kagak. Sudah kami di bawah udah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syuhurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahil ma'allin Syekh Salih bin Sumairah.
الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kamari teh naoneun tasdidatnya go go Power Ranger Ultraman yang sedang menyamar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ad'alaina min barakatihi amin. Faslun ari hiji pasal tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah. Ari pirang-pirang tasdidna Fatihah arba'a asyarata eta aya 14 Bismillahi Bismillahi lafad Allah heueuh eta Bismillahi lapad bismillahi fauqal lami tasaluhureun huruf lam saluhureun huruf lam ar-rahmani ari tasdidna lapad ar-rahmani fauqar-ra'i dina luhureun huruf ra ra ar-rahimi ari tasdidna lapad ar-rahimi fauqar ra'i eta luhureun huruf ra alhamdulillahi ari tasdidna lapad alhamdulillahi
fauqala bil jalalati luhureun lamna lapad Allah coklat. iklan Coklat. Ya geus sakawe coklat dari bulu tuh kan mah. Coklat. Ieu nginget mah bingung lah. Geus lieur ieu wae. Lieur wae. Resepna ieu na lieur. Jangan resep. Nanti lamun tadi lieur resepna. Ya orang mah lieur ku resep. Mana mau besar upek. Ramen. Hitungan matematika mah geus bener ya teh. Takaran teh. Mana matematika tadi? Kaitan nuhun. Coklat-coklat ya. Geus sabaraha poe? Tadi kejuan. parah Mana ngatur rusuh? parah Bukunya pernah ada. Ada isu mau dibeli pas Senin dagang di DM. Pindah ka DM mah? Eta kocekeun heula. Tah eta anakna rokok. aya kudu dikocekeun heula di mana man ke Di mana? Sowaji jeung Sowaji DMI. oh Alia, Alunian. Itu Fajar. ke orang ngajak Dagang es coklat, kolek es kopi, oji. ayo cenah orang jualan gitu Khusus ya mah, khusus jam ya udah dua. Ada pembeli Madara Raja. Enak. Kopi rasanya mantap nyo. siap al ceng maul kan mana ge bae lang orderkeun kumaha ngopi teh bisa minggu leuwih teu ngopi. Ngopi bener aja. Nyoklat mana? Kopi. Kapna aya di dieu. Nanti geus meuli kopi. Ada meuli teh teu moal duit. Leblak ya. oh kitunya Ibrahim, men. Sok sabaraha? 10 ribuan bae. Goceng. Ayo kejuan kumaha? Terus ya. Lain ke mah KMI ngalewat di kejuan. Ceburi men. Berat ke bener. Sakatu mana ieu hancas umur sariji halaman. sok man buka man Umur ieu euy. Guruna bapana maot jadi libur. innalillahi wa inna ilaihi rajiun Ustadna bapana maot. halaman 58 oke dardir maka deung deui ad-dardir salah tuh eta dardir anjeunna Sapinah heula palingan beda ieu na labelna. Ari bisnismen mah. Di kumaha eta da soalna eta mah? dikeureuyeun eta mah dikeureuyeun Aya kita dicampur naon? Kuali we nya jeung susu fresh milk kan boga MBG dibere. Oh, susu hati lain atau susu amis? UHT Oh, tawar we jeung kitu susuan
Ayo lagi mau beda tuh. Beda. Sarwa sapina beda. Beda kan bukusnya keluarga mah. Akhirnya waduh lah. Eta mau pengawetan. Oh pengawetan. Awu. Tapi lamun dina kulkas mah rada kuat ngan ulah teuing paur haseum. Omen nu beunang. Eta teh urang lamun nyieun ayeuna isukan, ayeuna ye jangan ka kieu tah. Beakna jeung ka kieu deui. Lamun teu dina kulkas mah. Beda tadi itu di aya sa kieu deui lah. Omen paur teuing. Teu haseum. Ngan ada hambar beureun pesan. Hambar amis. Bosan aja bosan deh, Pak. Siap. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Manabieu. Rabbil alamina cenah. Lapad tasdidna lapad rabbil alamina. Fauqal ba'i eta luhureun huruf ba. Fauqal ba'i luhureun huruf ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani lapad tasdidna lapad ar-Rahmani. Fauqar ra'i salu eta luhureun huruf ra. Ar-Rahimi fauqar ra'i tasdidna lapad ar-Rahimi oge luhureun huruf ra. Tak gitu maksud teh. Maliki yaumiddin. Ari tasdidna lapad maliki yaumiddin. Fauqad dali eta luhureun huruf dal. Iyyaka na'budu. Ari tasdidna lapad iyyaka na'budu. Fauqal ya'i eta luhureun huruf iya. Wa iyyaka nasta'in. Ari tasdidna lapad wa iyyaka nasta'in eta oge sarua fauqal ya'i luhureun huruf iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ari tasdidna lafad ihdinas siratal mustaqim. Fauqas shadi eta luhureun huruf shad. Shad asli. Asliyin. Siratal ladzina. Ari tasdidna lafad siratal ladzina. Fauqal lami eta luhureun huruf lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah ari tasdidna lapad anu tadi. Fauqad dodi
suratul Dhad taya teh huruf paling hese cenah walami eta luhureun huruf Dhad sareng huruf lam jadi aslun ari hiji pasal yusannu disunahkeun apa raf'ul yadaini ngangkat dua panangan ngangkat naon bahasa Sundana anu lemesna aya teu ngajungjung aduh ngangkat dua panangan fi arbaati mawadi'a fi arbaati dina opat mawadi'a pirang-pirang tempat sunnah ya sunnah pirang-pirang tempat disunahkeun cenah sunnah hayat inda takbiratil ihrami kahiji nalika takbiratul ihram anu kahiji teh ngangkat ketika takbiratul ihram Allahu akbar absolut cinema geus sunah mah geus mah fardo mah sunah hawak eta ngaranna hawak wa indar ruku'i wa indar ruku'i sareng nalika ruku di ruku teh Allahu akbar ruku kade di mana pi di mana guys ada yang lebih tahu bos guys setara bos minimal makan fancy wa indal i'tidali sareng nalika i'tidal wa indal qiyami
Wa ingdal qiyami jeung nalika ngadeg. Mah apal urang bismillahi Allahu jari asli dan rajul dalek ya tauli wal mana nafsi ay apal kene bismi majrur bil ba insyaallah eta mah soalna geus samar kali balikan nama Min cenah min minat tasyahudi sabab iltiqa'u sakinaini di mana-mana patepang sanes minat tasyahudi can bi minat tasyahudil awali dina tahiyat awal jadi sanggeus tahiyat awal teh pas nangtung sunah disunahkeun ngangkat panangan oh nyebut nyebat cenah nyebat wallahu a'lamu bis-shawabi dardir halaman 17 kola perkola-kola halaman 7 kene ya soalnya panjang kene halaman 7 ge anu inti-intina we nya mana nya kamari teh pokona mah beres anu thayyibah bitoibata ketang bitoibata wa ilaihal muhajiru fantolako al-buraq yahwi bihi yadawa itu adraku terpau faqala ta eta faqala lahu jibril maka ngadau malaikat jibril parah eta askoli inna rahmatan bi ma Allah jadi malaikat jibril aduh ai mau gufron jadi ingat kan gufron guna lagi ga insaf faqala lahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimallah nafa'ana bi ulumihi amin faqala lahu jibrilu ngadauh malaikat jibril unzul cenah ungzul mangga cenah mangga turun gitu fasolli hahuna maka kedah salat dina ieu tempat eta teh ka Kanjeng Nabi cenah fa fa'ala maka midamal Kanjeng Nabi kana eta salat summa rakaba tuluy numpak deui
Tuluy numpak deui kana buruk santa salat teh. Faqala lahu Jibril, ngadawuh malaikat Jibril, atadri aina sholaita? Nah terang ari Kanjeng Nabi di mana Kanjeng Nabi salat? Saur Kanjeng Nabi teh, qala ngadawuh Kanjeng Nabi, la teu terang. Qala sallaita bimadyana, ngadawuh malaikat Jibril teh, sallaita bimadyana, parantos salat ari Kanjeng Nabi bimadyana di taneuh Madian. Sanes Madinah mah justru nu saacana nu Thaibah teh. Ieu mah Madian teh ingda sajaroti cenah caket tangkal kayu. Tangkal kayu tempat tilasna sajaroti Musa cenah. Tilas ngiuhan Nabi Musa. Jadi ieu teh tempat deket tangkal kayu di mana Nabi Musa teh ngiuhan santas dikejar-kejar ku pasukan Firaun. Lain di ieu naon di tembok ratapan Solo. Tembok ratapan Oslo eta mah. Ayo ratapan Solo itu maksudnya kumaha? Tembok ratapan Solo. Eta ge tukang kayu gitu. Jadi aya disebut tembok ratapan teh man. Jadi kieu kan aya di agama Batur. Yahudi lah. Di ditu teh tempat ibadahna teh tembok. Tadi sebutna tembok ratapan, tempat ibadah. Orang ka Ka'bah we meureun nya. Hah? Orang ka Ka'bah ieu. Ngaratapina Sana deket sisir Al-Aqsa aya. Tah eta leres eta teh tembok ratapan disebutna. Tah ayeuna terjadi fenomena di mana orang-orang Kiblatna Solo meureun. jadi orang-orang lah di bagian Indonesia belah eta lah nya. Belah Jawa. Jawa umum soalnya Jawa umum. Umum kan Jawa mah. Umum. Tidak ieu Solo gitu. Masih nakiro keneh teh. Iya, banyak gitunya orang-orangnya teh yang mendatangi Oslo gitu. Tadi rumah Mulyono kan aya tembok tadi dinya. Oslo Meksiko. Nah jadi jieun eta dina golapna aja. Henteu emang tadi nama imah biasa. Tadi juga kieu imah. Ngaran ratapan Solo teh di jieunna. Henteu jieunnan gara-gara eta loba anu di dinya ngadaru'a di dinya. Kontailannya. Tah jadi we juga gitu juga orang-orang agama Batur keur ngadoa. Jarak ka itu mah. Jarak ka Solo nya ka Habib. Eta maksud teh. Fatolako maka berangkat. Fantolako berangkat cenah. Al-buraku buruk. Yahwi. Gua dibawaan dia nama. Yahwi bihi halna mudun buruk. Hah? Mudun. Summa qala lahu Jibrilu.
Tuluy ngadawuh malaikat Jibril ungzul. Mangga lungsur. Nah, lungsur langsar. Fasolli fafa'ala fasolli cenah cek malaikat Jibril teh. Maka kedah salat atuh. Fafa'ala maka midamel Kanjeng Nabi sumarokaba tuluy numpak deui kana buruk. Qala lahu ngadawu malaikat Jibril atadri aina sholaita. Atadri cenah terang ai Kanjeng Nabi aina sholaita di mana Kanjeng Nabi salat. Qala la ngawaler Kanjeng Nabi henteu terang. Qala shallaita bi turi Sina ngadawu malaikat Jibril teh sholaita ari Kanjeng Nabi teh parantos salat bi turi Sina di gunung Tur Sina. Tuh, tiba tuh makan ka gunung teh salat, ieu lain fotoan omen sete. Ora masuk inget ka Gusti anu kawasa. Masyaallah. Tah aya pernah ngomong ka kami mah nya ieu rokosin teh cenah. Inspirasina teh dina gunung Tur Sina cenah. Ieu teh logona teh. Ginta. Haitsu kallamallahu Musa. Tempat ngadawuhna Allah ka Nabi Musa. Lebih ieu nama tempat ieu karena waktu itu teh disebutna mun ngobrol. Ngan nyata kitu. Ai Nabi Musa teh hoyong Allah teh langsung gitunya ngadawuhkeun dawuhanana di tempat eta. Padahal tos diperingati moal kuat gitu. Tapi maksa. Ketika bade teh dikaluarkeun celedag teh ngabeledag tah. Tongkat Nabi Musa. Summa balago ardon. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Nabi Muhammad teh di perjalanan kela-kela mana bi teh? Summa balagu ardon. Nah, jadi di perjalanan gitunya
Nabi Muhammad teh di piwarang salat di tempat-tempat spesial lah, tertentu. Terbuka, tertutup terbuka nama ngan tertentu gitunya. Nu kahiji teh di Thaibah nyata di di Madinah nya di tempat Nabi engke teh hijrah. Madinah Al-Munawwarah. Muhun. Eta Nabi sholat bisa sholat di mana? Kan cenah aya perintah Di sholat. tempat Ah, tertentu. duka ieu nya salatna panginten benten ya. Jadi sholatna tanpa batas rakaat meureun. Pan perintah sholat teh sanggeus turun ti Isra Mi'raj. Memehna gitu. Tah pan itu memehna. Tah bisa di mana geus mau teh kitu. Euy can ieu eta teh can berhasil risetna euy. Mantek. Tah, tuluy sanggeus eta teh aya di salat di Sajaratul Musa teh di mana tadi teh? Madian. Tadi tempatna Nabi Musa ketika padahal aya hiji deui nya. Baitul Lahmin geus can. Acan ke eta mah. Di handapna. Tah sanggeus di bait eta naon tadi teh? Madian eta tempatna Nabi Musa dikejar. Jadi dikejar ku pasukan Firaun istirahatna di eta tah di Madian. Di Madian. Kabupaten jeung Madinah teh. Henteu atuh jauh. Madian mah di Kabupaten. Beda kota. da nabi-nabi terdahulu mah lain di Arab. Yaman. Maksudnya lain di Turki. tadi deket-deket Palestina. Palestina. Kan Nabi Muhammad unggul anu orang Arab Quraisy mah. Lain Palestina baheula mah naon deui? Ngaranna tiluan bulanna teh. Yerusalem. Jauh baheulana abad Ya, Yerusalem kan Palestina kan. Yerusalem. Yerusalem. Eta perang salib. Tah, Batuin. tuluy teh di Bukit Tursina eta tempat Nabi Musa dapat wahyu langsung dari Allah. Tah engke teh aya di salat di Bethlehem ayeuna mah. Bethlehem. Eta mah Deket Palestina. eta teh tempat Nabi Isa gitu. Tempat Nabi Isa lahir tuh wulida Isa engke eta. Begitu guys. Teuing. Tah eta pang nama. Kedah nama. Bang nama gitu bisa. Gila tapi sahur. Tah. Bisa. Duit eta mah. Duit karena di dunia teh. Sugana atuh nya. Kudu nama geus asar lebih ka maghrib. Moal bisa. Ngabuburain bos. Flower City. Waduh. Flower City, salah satu event terbesar se-Asia Tenggara. Nama Gitu we nya mugia we urang teh nya dirizkian ku Gusti. Bisawab Robin Vana Bima Lantana Rabbi alimna ladiyam fauna Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimin antarzuqa nawasi'a wa antarzuqa wasulku pangaosan wasulku pangurukan mugi Gusti
Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.